jadilah Kangjeng Nabi Adam penghuni surga. Memeh Kangjeng Nabi Adam diciptakeun Allah leuwih ti heula nyiptakeun malaikat sebagai penghuni surga oge di langit-langit. Di antara nu teu heula diciptakeun ku Gusti Allah ialah iblis. Iblis eta ciptaan Allah anu pohara pisan manutna ka Gusti Allah. Tapi ketika Gusti Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam nu kamari dijelaskeun walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kaula nu agung nyiptakeun Kangjeng Nabi Adam kemudian anjeun teh pikul ditonggong Kangjeng Nabi Adam dirupa-rupa nu bakal keluar sesuai izin waktuna. Setelah Kangjeng Nabi Adam diciptakeun dibejakeunlah ka para malaikat. Kemudian Allah merintah summa qulna lil malaikati cak Allah ka para malaikat usjudu li Adam, hormati Adam, sujud. Brak. Fasajadu seluruh malaikat sujud menghormati ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Eueuh nu kaliwat hiji-hiji acan illa iblis bat teu daek sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Ngabagen lam yakun minas sajidin. Bagen be bagen. Jauhan urang mama-nama bahasa bagen. Bagen teh bahasa Korea. Bagen bae nama teh. Terobah dinaikeun sujud janaba. Ketika malaikat kabeh sujud, iblis ngabagen teu daek sujud. Otomatis ditegor ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah ma mana'aka alla tasjuda il amartu wa iblis. Naon haleun ka anjeun ketika kaula ditasujud ka Adam, maneh teu daek sujud kunaon? Oh, cek iblis tuan kira-kira bae abdi kudu sujud ka Adam. Kira-kira mah abdi kudu sujud ka Adam kunaon sia? Panaing wanita. Gusti ana khairum min panabdi teh leuwih bagus tibatan Adam. Aja nu leuwih bagus kudu sujud ka leuwih Adam. Util itu natuh khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Panabdi mah diciptakeun tina seuneu, Adam mah tina endut atuh sapira endut anu lempung kayak gerak ku budak angon pake mamanukan ge. Mbong abdi mah setiap kita sujud terurut kain, mbong. Sujud sia, mbong. Sebab kaula mah meuhula diciptakeun anak. Masya Allah. Dimimitian ku iblis teu daek ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cek Gusti Allah iblis ari sia teu daek sujud mah ka Adam. Fahbifaq minna. Turun sia. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Telayak tepantas surga dicicigan ku jelema nu sombong model maneh. Aing moal nyicingkeun jelema sombong di surga teu pantes telayak turun sia. Tahus innaka minas sagir. Turun sia termasuk anjeun teh jelema nu iula. Cek iblis golan zirni la yaumi yubasun. Gusti abdi diusir di sorga Gusti kita turun kamana meureun abdi bakal turun naik. Ternyata begitu diturunkeun iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan.
ngan iblis meme diturunkeun teh aya pamundut aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun Gusti tangguhkeun abdi engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun datang ka poean diharudangkeun manusia artina iblis mohon ka Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga menta panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua bau apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong eta teh titah dicekel kade ieu songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan ieu songsrong teh Israfil lamun ku sia ditiup bakal ngagibeg di dunia engke kumaha tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya sem aya priwit kade lamun memeh aya perintah ulah satiup tiapna amankeun ieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil kagedeanna eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh ambut teh sinyin songsrong mu gede-gede teh sejaritakeun ada kade engke tiupkeun di akhir pertama tiupan pertama poe kabeh manusia tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang atuh berarti iblis lambung pae da pamenta nya naba datang ka manusia ieu dihudangkeun deui ai siapa eta teu embung bae nya nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol innaka minal munzirin cek Gusti Allah ari kitu kahayang sia mablis ku aing sia termasuk anu dijawab kuaing diakhirkeun sia ngan diakhirkeun ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ka waktu tiupan pertama tetep jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutika hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis maka iblis teh sebenarnya mah ketika hendak ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceuriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berak sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis cerik ko sujud ko cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakeun supaya marabok tuh di sikupa di sita supaya jalanina tuh itu tuh di mana tuh di Jati di mana tara tuh pada tisia nyaho sia nelayan pada tisia ini jatuh nyaho isinkeun di Jati nelayan
di Tangerang naon kadang-kadang tuh saya jauh deh wae heran aing mah udah nggak rajin nyawa kanu kitu heran aing mah Masya Allah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pendingnya nah ya ya Allah ya Karim tah ceri gudang sadariat teh nyaho cek iblis kunaon Tuan Raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka tes terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing madeg iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat cara di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan padon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka inget syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi kalengis iblis bagi kalengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata nate getih iblis teh ku hayang diterima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang ke malaikat iblis weh aja mengkolong dia aduh tas dibau kajian kukuang disengserikan ke seluruh malaikat iblis jujung ke lantai disengserikan ditongton tah eta engke ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsu abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka tiluan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka tiluan pertama tetap sia milu bae cek Gusti Allah qala fa bima wa'itani la aqaudanna siratal mustaqim cek iblis teh nu mantak kulah yang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantak abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadumeh abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kani aya cak iblis la aqaudana siratal mustaqim abdi niscaya yakin pasti bakal di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikan ke surga bakal kapareji jeung Gusti abdi di dinya dekari cing jeung anak buah abdi sumpahna model kitu iblis oh cek Gusti Allah kumaha maneh ya Allah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim cek iblis teh kaula teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam
supaya ulah cicing teguh di agama Islam. Kaulah bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimba ini aidi biar kedua wa min khalfin tukang hero wa an aimanim satu obat wa an sabain kenca saidana ukur adek didatangan lain lalagan iblis teh pokokna mah wala tahidu asfarum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam iman ka Tuhan moal goda ku kaula ambo eta iblis lain lalaga Masya Allah numbantat iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti di hareup kadua ti tukang nomor katilu nati katur nomor kaopat nati kenca jadi urang mah kuari diider-ider ku panggoda iblis jas sumpahnya na la aqaudanna siratal mustaqim la aqaudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokokna mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim babe teh adek datang ka hareupeun manehanana naon tak tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subuhatul mabniyah ala tasbih jalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka salat ya ne akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nucan karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah panaing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tuh agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manya nu teu kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah ja teu kadeuleu sia sok Allah mah leuwih nyaho aing tibatan sia ka Allah mah mendingan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cak jada ulah sok bimbang-bimbang geus mending asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakara kuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah di atuh kumaha tah lamun bener mah Islam bener atau Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang jang Islam kudu teu berjuang nah berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen bae kos kitu iblis lamun urang aya tolol si iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh dia teu daek cek LDI teu daek aing mah hayang kos kitu mah persis turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kudu usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka sorga mah sanjan teu salat ka sorga bae salat bae ge bakal ka neraka mah kan teu kudu salat jasa najan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka sorga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir
Zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh kudu salat cara di perumahan-perumahan loba ku anu zikir teh kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese-hese capek segala sesuatu kudu subuh puyang sia teh iblis lamun kurang kadeuleu iblis siapa dikakam siapa mun kadeuleu ku urang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pan can ngeunaheun bener teh can gelut baca ngeunaheun aing hang gelut jeung sia ieu kuring nyana iblis kadengengkeun jeuh tapi ucing ngomongkeun aing aduh iyalah jadi kahiji iblis summalatian lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digusar digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum syiratal mustaqim aing datang tahu soal agama dan disalilukan ku aing sia agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun mangkaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah kira-kira la'atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana ki uci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur neuk dagang bisa pakai dagang ngaji poe minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus ieu mah emang osok ieu horeng anak buah iblis diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cak iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta mah eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikan nyasata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kedua sia bisa nyokotan taina eta sia ti bungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai papan teu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus bandingan tuturkeun deposito di bank mana nya na kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh mah cak kiai bohong bisa aing meuleuh nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga hayung ke babarengan jeung aing aja jaga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh cak nu kumaha deui ieu ya duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah juga beak atuh mending di depositokeun
nyana ngobrol jeung jurig. Aja jana ngagerokeun pamajikan, neng kade neng, aya naon kade dieu kala dah. Ieu aya angin seger neng. Naon? Ya makana ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahim kabehan. Atuh aya naon Kak? Kira-kira lamun ieu duit kan kurang lamun dipake ngabangun ieu mah meuli kendaraan sakicep ge aju beak bae. Bener Kak. Ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti orang menangna geus berapa 20% tidak 200 juta seberapa lu langsung boboan dah tuh kan urang eta kan wudu geus ngeunaheun jasa geus nikmat tah urang nyokotan eta da bae pake dahar pake nyokolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teh dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarahel heuh Kak akur tah kos kitu Kak aku ditiupan gue bis akur kan aku jual be anak nae non mah ye kerduaan bae ya kade ieu sia dia musyawarah ya yang setan-setan ya atuh ti jauh kene anak da satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran ge kolot sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia moal ka sorga. Ini semua urusan kolot sih emang disatuju beda kumata ada kumaha satungtung kolot ayeuna sama satuju bae nya. Oke guys, datang. Naon emang mah? Ya kade ya sia diuk dinya. Mana kadi siap? Itu aya. Gorokeun kade. Sarua ditiupan ban. Ye, abah siapan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui. Jadi duit mah di kumaha-kumaha ge beak. Ieu mah depositokeun mah ge dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak. Itu anak mendek kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak. Geus kan gitu, cak iblis teh eta anak nomor 1 eta. Hebat eta kos kitu eta. Bu, tah mah menang hidayah teh mana. Sial iblis. Setuju. Diteun cokotan bae bungana. Masyaallah. Teu pernah ngadengekeun ka kiai, teu pernah ngadengeng geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah. Tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun. Ieu mina idihim ge. Heuduh, ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan. Terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup. Masya Allah. Wa min khalfihim. Nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna laqaudan lahum siratal mustaqim. Datang tiara tukang iblis teh ieu tukang mah kapan nunggeus kuari kapan ieu tukang wareup akhirat berarti tukang mah dunia. Berarti nyaninanya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan. Itu tuh pun kanyawan atuh sia kerjasama. Sorangan bae mah tuh beres kerjasama. Sia jeung babaturan sia opatan lah. Itu satpam mah tempel bu sia. Atuh moal lain terapi aya urang musyawarah mah. Tapi musyawarah lobby ayo geus lobby. Mumpung dipabrikeun sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia. Ini satu gaji dia kan seetik tapi lamun aya kos gituan mah eta mah pan haram. Carita haram eta mah santri. Ustad, kiai eta carita haram. Ayo udah di pabrik geus haram. Bener duit bae. Oh, bersin teh hayang teh budak teh. Kayaknya itu sok mulai toeh babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia jeung tahun
cenah kaboganya kumaha tapi sudah buka babarengan bae atuh masalah ini yang di dua deui yuk ai kumaha satu urang sapira tiluan dong bere rokok mun benang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah anak sarua ka aing sok nantang buang bensin segala naon geus bala mah nyana ti tangga jaga emang daekeun polisi emang polisi zaman baheula polisi kuari batu pamalingan kabeh geus hayu kerja sama geus eta iblis teh kos kitu ya mumpung digawe kuari jadi bupati mumpung jadi gubernur mumpung jadi presiden dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya galanya anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh geus asalnya bae ieu babagi bae pokona penjatan rakyat ayo geus pamungpeun area teh cenah Freeport atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat pajak teu nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang mongkos kitu mah leutik tah urusanana geus kajeun dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kaya tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo guys korupsi tiupan setan beres timimiti nomor 1 kakap PK nage atuh kabagian bohong KPK bebeneran menya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan aing nu sejenna henteu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya main kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih berarti kan aya unsur di jerona emang aing teh nyaap mulai ke arah politik ya panas juring panas juring ge sia teh jawanan naon atut wawan atut adalah dipuhuna atuh ti Demokrat si eta di PKB si eta di Petilu si eta lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih KPK model mana ya kos gitu pas gitulah nah, mulai tah berarti orang anu lompat ka ditu kok ditangkap nu anu permainan kabeh teh pasti permainan tuh ayo mangpang datang ka camat datang ka lurah di kelurahan aya uang naon garah nanyaing kene bae sia ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu alalecreg komo organisasi nu lain mah kemudian ku ari peroranganana keluar ti masjid asup make sendal jepit keluar make sendal kulit
lah sarua tekna ieu cek cenah teh eta kan iblis dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis tak itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkan bangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh siakan masyarakat di dia itu ge duit masyarakat dia lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat dalilna dari demokrasi pan kos gitu itu sih ge bagian masyarakat atuh geus becok tuh masalah ya seperti gula hese-hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur didinya kayak geus tetep penting ulah didinya buka keluar kayak geus beres asup deui ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyieun babari lah ku ari mah geus eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah nya atuh mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tek cokot bahwa asup deui ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung asli nama orang Pasar Kemis aduh geus macam-macam geus bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sedekah nyana geus sugih kuari boh ti pemerintahan boh usahawan boh tani boh bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT ti tangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu minta sedekah deui asana susah sia kajen kumaha ge ulah kajen kumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae kesugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui kesugan minggu hareup deui engke lamun datang deui kesugan minggu hareup deui kege galedek datang da sia setan bisa aja pas bulan Ramadan dek zakat mah zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang nu nyangan-nyangan urang adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah ulah didengekeun geus tah bakos kitu mah ke kumaha di akhirat bae hitung-hitungan ieu misalna urang teu ngazakat atuh je salat urang bagus kan bae kaberi ku salat gitu bae sih urang atuh puasa osok lah atuh sepirahan ulang nguna zakat capek nyangan duit teh capek biasa beueur nyangan duit mah nya urang nu boga batur nu ngeunah pakir miskin lah bohong pakir ujianna urang lamun loba nyalurekeun zakat kok sedekah ulah kitu je kebajikanana ka haji apa lain deuk dikaluarkeun zakatna deuk sih ajun terjadi tanaon kayak kadela ada diukala didinya tah ieu ban urang keluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit urang atuh zakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh teh mah cekalan bae ya tuh teu naon kumaha ka haji bae tah manek dibalikeun ka kongkorong dibeukeun ka geulang teh nya kajinya tuh tah mah atuh pan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis poar aja se iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sedekah 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis takos kitu tah masyaallah yaiduhumul faqra
ngajanggikan pakir loba sodakoh loba ngazakat pakir geus ulah eta wa min khalfihim di tukangnya na urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika sodakoh ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu dibikenan ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa poh arab wa an aymanihim ya iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia keneh seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya digali aya perasaan kadeuleu Allah teh Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung kaula mah ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantaknya na konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia dunia jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tuh salasan ai tolak tilu kasihan dunia teu hayang saeutik ketika can moal diruju deui sia ku aya mantak begitu eta kadeuleu Allah anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak maneh ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh tamat rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu wae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahaneng bae kunaon sih kos kebo ada wajana tos kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae hudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teuing dikerkeb ku macan ge. Kira-kira tau Oma Irama bobo parajas. Tah. Itu kabayang nggak ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali ya sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon dia belah katu teh at-targhib tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med saya ke mana dek salat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen ku kumaha ge aing sih ngan sakadar ngan nasehatan geus sia
Hebatnya serta iblis daripada sholat di masjid siap berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan dele para wali sholat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid nya cak iblis sorangan atuh mulai turun sholat sia sorangan kan di kamar tuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan sasaha ieu sholat sorangan bae parduna bae nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasaha pamajikan sia kitu nyaho geus bae sholat sorangan bajuna ulah nu eta sholat sorangan mah tuh Allah maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinso salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri ieu sia kaos rinso geus cepet bae geus teu kudu atuh maninahan penting masalah Allah mah mauninga penting sholat siap ku sholat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun sholat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu ayo geus berjamaah kan sia yang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini naon ieu deuk muludan aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah. Ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang. Aya keneh rajaban, aya keneh haolan, aya keneh mas geus teu kudu kuari mah. Sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu. Geus hadir ge geus teu kudu. Sia mah atupan tokoh mah nya muludan di musala kudu hadir. Kelas sia mah tuh kuduna di Al Istiqlal. Oh, Istiqlal. Asa da kaplangkop atau budak semua. Kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100 200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di nu kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah nu kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos kada ditu tuh di mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atung kira ada beurah siapa kos macem-macem baik terjadi digoda ku setan terjadi ya Allah ada kelubang jam 10 kuat merode pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos gitu mah ke baik ngesiap siap iya setengah jam deui cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge ke baik kurang 10 malah anu pas azan bisa ada setan kabeladi itu napas urang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu setan kos gitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek pamajikan nanaonan tak aja aing ka setan goblok dihareup geus balik geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi parah ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katuh wa an aimanihim dek munggah haji ulah munggah haji ulah ngora keneh engke bae
ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu Pak geus ai sia maksa mah kudu kieu atuh niatna isin ka tatangga batur geus jari haji sia encan kudu kitu atuh setan nasehat blon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah Gus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipake jang ieu tah ka Makkah direntalkeun meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Makkah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Makkah atuh ngeunaheun jasa paning meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageung bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah deuk salat ulah net sih ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongok ngaji Minggu maka Karang Bolong deh tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae Julid aju kusia dibonceng make mio beum mantep jasa babaturan sia loba mending ka Karang Bolong tuh ajul sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyawa hotel di ditu nyawa bungalow mantep jasa toh di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda ge geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngorakeun batu ulah waka Kebalikan tadi itu sesenangan heula. Jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah belum bisa tobat geus. Asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah. Urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat. Atuh babahari geus dumatek ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu. Pake ngaji-ngaji sagala. Caritakeun setan ke ngaji mah. Sial teh setan. Tetep kurang ngaji bae teh emang ngaji bae. Itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh kalambon. Ulah ka maji sareudang. Kalambon bae dinya ban loba segala atuh sate aya, uleg aya, atuh geus bae dinya. Bungkusan. Geus bae di dinya tah ngaji begitu. Pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun, ngopi geunah. Geus teh kudu mayar kopi ge geus. Pokoknya mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji Darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngora keneh ulah ngaji siapa pan siapa pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siapa mantan pejabat tuh ngaji jeung golongan-golongan para mantan deui kiai nagih pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manut tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram ke sia haji kajen kukumaha ge geus jadi betul bae sia ngajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud ge di halangan, urang dek tahajud udang. Cek setan teh kunaon ya udang, dek tahajud. Sakumaha kiai. Kiai tahajud mah. Henteu mah dek ngajajal bae suban tahajud. Capek sia isuk tunduh. Siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh ya. Yeuh. Ai kiai mah pan teu boga pagawean sapira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai jeung santri nu geus kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud ndek ibae iman ndek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah
dia yuk dituturkan bae geran geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya ada setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat seluruh nu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kenceun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep bir bintang tahan angin lamun nginum bir moal asup angin jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua orang Amerika mah geus ngabiasakeun tilep asup angin paling paeh nyana siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat bir mah tahan angin ieu mah heulanan asal nyobaan bae bener jadi kamangpaatanana adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah imah sakadar nyaho bae ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha ortodok kan ngaranna ge bergaul seetik lah minum bismillahirrahmanirrahim ulah bismillah tuh yang minum bir bismillah siapa tolol iblis lah goblok apa ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop sama kos gitu mah ibarat pariuk mangi kekepas kos gitu mah jimbung abis mabok mabok we ganja yang ngarasa encan betul aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuah ka babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh mah sakali asalnya kok bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus kita nata ai ganja mau kan mahal eta nata haseupna ulah kena kaluar tutupan sorga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh gara-gara ge mabok aya datang babaturan ngaudang aduh dek milu naik kapal dia jeung aing tuh cak babaturan pan jadi kos kieu tuh ya aduh udah jasa asal lo kapal aduh isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo wah budak beki jero ya budak kage tutupan mah mabok sia cak setan teh eta kan babaturan si anu saideologi nya nama keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saideologi kudangkeun habek penta geus deudi penta degeng geus coba ge ayo geus ieu beureun urutna eta aya keneh setengah deui eta tenggak hap benernya
malam minggu kan ayeuna. Ya guys, tak. Ganja. Kumaha mun aya polisi, bere polisi ya. Polisi. Api-api polisi. Nangkep orang nyana ganja. Geus wasieun. Mabok. Pas sudah. Sarwiti. Kadieu, sia kadieu. Ih. Kadieu. Emang enak kadieu asup ka jero kamar. Kunci. Tidak ada siapa-siapa. Buga kutang. Geus teu ala lecrek setan dah. Terus urusan mangsa permanhiatan, urusan mabok kunyana, digoda urusan zina, urusan maling, pokoknya nu dilarang-larang. Nah iya, iblis datang belahan kenca. Masya Allah. Bayangkan ku urang, sumpah iblis ndek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi. Bahwa agama nu lempeng, agama nu dipikari ku Gusti Allah, Islam. Sebab bahasa nage tadi la'aqaudanna lahum siratal mustaqim. Aya siratal mustaqim. Nyahonya na agama nu dipikari ku Allah, agama Islam. Berarti nya ieu kafir angas. Teu percaya takabur, hatel tiga mah percaya agama nu bener, pangeran nu asli Allah. Bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim. Pan bahasana nya kos kitu tah aing decicing ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah. Nyahoan berarti Islam teh agama nu bener. Dipengkol-pengkolkeun kunyana. Masya Allah, sumpahnya na aing bakal datang di seluruh jihad. Latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim bikal wa an aymanihim katu wa an shama'ilihim bikanca ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin. Gusti moal manggihan ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda. Deukeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda. Ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti, nu iman ka utusan Gusti, deuk diacak-acak ku abdi. Pohara jasa ieu. Nu mantak lamun aya jelema nyieun warung pojok, iblis teh surak. Lamun aya jelema nyieun bar, iblis teh surak. Lamun aya jelema nyieun hotel model nelayan di jatinya na teh pidato. Saudara-saudara sekalian, tidak ada lagi kehidupan yang paling indah kecuali di hotel. Kita ini mau masuk hotel dulu ke Jakarta, ke Jawa Timur, di Bandung, tapi sekarang kan ada di daerah kita. Ini adalah telah diizinkan oleh umat sekitarnya, terutama pemerintahan setempat. Dengan demikian kita leluasa masuk ke situ. Jangan diabaikan, mari saudara-saudara, terutama kaum-kaum muda, kita kunjungi nelayan. Tah eta teh urang pasar Kemis, urang Terep, Cikupa, anu ngabringkan nelayan. Ieu adalah kendas sedotan biusan, pidato juri beta kos. Setan teh kos gitu. Masya Allah karim. Katu kenca hareup tukang teu dicaritakeun ku Gusti Allah di luhur jeung di handap. Nu mantak setan teh teu bisa ngagoda di luhur jeung di handap. Hiji-hijina jalan nu mantak aya sahabatna Gusti Rasul, lamun setan datang di berbagai tempat, di berbagai arah, atuh urang kumaha deuk salamet ka Gusti Allah teh. Oh, cek Kangjeng Nabi, Allah teh nyaritakeun belah luhur jeung belah handap nu mantak urang teh ketika urang hayang salamet ngadoa tamprakeun leungeun kaluhurkeun, setan moal bisaeun lantaran urang keur munajat ka Gusti Allah. Hate kaluhurkeun, urang keur munajat ka Gusti Allah, hartina luhur-luhur anu maha sagala-galana Gusti Allah. Urang ngadoa teh kudu dikiekeun tah cak Kangjeng Nabi, ieu moal aya hahalang ka Gusti Allah. Nu mantak ulah sok ngadoa. Cak setan begitu kamu ngedoa. Udah mantep.
Banantina fituna hasanatan. Cak setan teh kos kitu. Plek. Doa. Nomor kedua handap. Jalan setan ke handap mah. Mantap tungkul. Dina zikir mah aya aturan-aturan. Ketika orang ndek kopi dikit tungkul ke handap. Kabeh dikahandap ke di samping urang netungkul mata celi kabeh dikahandapkeun engke bakal aya ilham ti Gusti Allah. Dua hiji luhur nomor kedua kahandap teu dicaritakeun di adapun sekitar ieu mah tetep bae ku setan carana kumaha aya ulah digoda ku setan urang lobakeun maca ta'awud ka Gusti Allah maca la haula wala quwata illa billah ka Gusti Allah jeung bacaan-bacaan nu urang resep. Ketika orang resep bacaan-bacaan boh solawat, boh tasbih, boh hamdalah, setan panasin. Ngan saukur nyingkir doang. Engke lamun urang geus teu maca deui datang deui. Moal eureun-eureun setan mah kitu bae. Kahiji, nomor kedua ketika nyana ngadenge suara azan. Lamun nyana ngadenge suara azan, nyana lumpat. Satungtung suara azan kadenge terus bae lumpat. Ke eureun nu azan datang deui. Nu mandak nu adzanna ulah anu kendor-kendor sorana jelema nu adzan kendor ya Allah cak setan aing ka tanggal lambung ge beres la ilaha illallah tah geus kada ge brak deui kadinya coba lamun numbat Allahu Akbar aslina kos kitu adzan mah aslina teh kibilal teh Allahu Akbar cak setan panas asyhadu an la ilaha illallah wah kapangi jadi setan panas urang ngarumpul di Gunung Karangyuk eta adzan anu kencang kaditu kadieu gitu ieu adzan Allah Akbar Allah Akbar Allah la ilaha illallah dilalagaankeun ku setan ge lagi ngobrol wal kebal Masya Allah nailah pohara jasa setan mual manggihan Gusti kalau lobana manusia iman ka Gusti nu mantak nyana neuleuy riungan kieu teh setan geus gede spesial taki uci sial jasa jelema dararata ngaranna jibo ku aing di ditu digodaan ku aing di ditu digodaan ieu sekitar ieu nyana ge musyawarah bae engke geus balikna bonceng janda geus kajen ngaji mah ngaji wae geus SMP si guari teh eta sial jasa taki uci ya gregetan itu nyana guys mulai nyana guys di luar ke kajen ngaji mengaji baik ya goda kurang ngan nyana guys gregetan we aya anu salat aya anu azan aya anu pangajian tah pangajian di lembur urang anu 20-an teh setan gregetan jasa nyana ngabisiki ka kiaina mending eureun kiai ngaji ngan 20-an dong eureun geus 20-an mah teu puguh teh ngaji 20-an tapi kan lamun nyana kuat mah teh bisa setan aing mah deuk aya 20-an deuk aya 10 hiji sekalipun aing mah deuk terus bae gagah amat sia cek setan teh atuh sia kita mendukung wah atuh nu ngalem teh mah kos kitu mah aya dua antiluan mah ngah aing mah teh hayang di alam ku jelema Allah pokona aing mah deuk sabaran teh maju bae kakarak setan ge deuk sial teh kiai kuat-kuat teuing kuat-kuat teuing teh si kiai jelemana bae ku aing deuk di aya di ieu lah ku aing dibisikan ulah ngaji ulah ngaji kantepkeun kana nyana ngocomang we sorangan setan lah geus bak kiaina lamun kuat kiaina masyarakatna bego ta setan ya kos kitulah mantak ada janji wala tajidu aksarahum syakirin Gusti coba lamun ku abdi geus digoda anak Adam ujianna moal manggih anu iman nu mantak ketika manusia Kristen kafir Yahudi Buddha dan lain sebagainya setan geus amanin
ya nu digodain diolah sararial jasa cenah dibantang di Tangerang wararaji bae nyaritakeun pangeran bae sagala kredit diaram-aramkeun bae mantak aya bae sapan nu kuat teh aya bae tah gregeteun tah setan tah gregeteun tah setan teh geus dijual ku mah lah kreditan geus moal ngredit aing mah ngredit deui qala khruj minha madhumam madhura cek Gusti Allah setan iblis ukhraj minha keluar sia ti surga madhumam madhura terhina dan terusir ini sia ti surga gas ulah aya di surga deui sia buang ka waras sia terus turunnya diturunkan di sorga pas di dasar lautan laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in yakin jelema nu nuturkeun ka anjeun ti golongan manusia eta bakal la'amla'anna jahannama minkum kaulah bakal minuhan ka neraka jahanam ti golongan aranjeun kabeh jeung jelema nu nuturkeun ka anjeun ajmain soa kabehna pokona mah iblis dengekeun ku sia ieu jahanam teh bakal dipinuhan ku golongan sia iblis setan jurig neo-neo kuntilanak mamang-mang momonon termasuk mantabia ke jelema nu nuturkeun ka ajakan-ajakan sia ketika jelema nuturkeun ajakan sia teh daek iman ka aing jeung ka rasul aing batur sia nu bakal jadi penghuni jahanam ketika aya jelema nu tadina iman ka aing jeung ka rasul aing kemudian digoda ku sia ngagilekna kemudian murtad bakal jadi batur sia penghuni jahanam termasuk jelema-jelema nu iman ka aing ngan manehanana ngagelok ku godaan sia andai katana menehanana mabok, judi, maling, korupsi, dan lain sebagainya bakal jadi penghuni jahanam ketika dosana aya keneh la'amla'anna jahannama minkum ajma'in na'udzubillah min zalik mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun tina panggoda setan pangharu biru iblis sehingga orang bisa ajak dina agama nu lurus agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urang na pamajikan urang anak incu urang tatangga-tatangga urang kawauh-kawauh urang mudah-mudahan urang kabehan dibere teger dina agama Allah agama anu lempeng Allahumma hdinas siratal mustaqim sing hade kos kitulah ieu bahasa setan kuari geus turun iblis da kahendak tinggal urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Adam nu masih keneh di surga wa qala ya Adam uskun anta mun teu ngaji minggu hareup rugina kabina wallahu a'lam